Rada manja ngebengi
tepang deui jeung anjeunna. Catur ngalius terus ngalengkeun, sanajan hati ngerasa berat tur wegah, da kahayang bisa ngobrol rada lila, rek nyarita rasa cinta ngarukahan keracunan hantu pirang beda ayana orang ketiga sakiran singering mual air titik untukku sedih jika perih.
keracunan hantu pirang beda. Ayana orang ketiga Sakira singering Muarek tutir Sedih jika puri Sakira singering Muarek tutir Sedih jika puri. Cinta
cinta udara, tapi kan cinta susah ngebandingkeunana. Tos tepi abdi lalayaran ngambah sagarang cinta, tapi can mendakan dermagana cinta nu sajati. Akhirna dugi ka tujuan di dermaga cinta, na cinta salira abdi berlabuh Saminah.
duaan sapama degan satu tujuan ngahiji asih ngarang ke dede di padengkeun urang duaan sapama degan satu tujuan ngadiksa tresna nyulam kanyaan kapiruyungan udagan urang saiman harapan saban harapan hamu bisa estu kuku bengku sapama degan Cisanti nu jadi ciri tuh situ saguling anu mawa eling cai nu suci titipan Gusti nyaring prajurit Siliwangi geura bewara Bayangkara tanceurkeun aturan negeri tur walakri rempuk jukung sauyunan jaga lembur supaya makmur cai nahirang rakyat kesenang sabilulungan menjadi ciri
nyari prajurit Siliwangi gerak bewara Bayangkara hancurkeun aturan negeri Purwalakri rempuk jukung sauyungan hayu urang babarengan aturan urang pancukeun rakyatna kudu rancakeun urus leuweung masing hadi makmur rakyatna pancet negrina Citarum pusir ngacai kudu dijaga ku Siliwangi Cirata nu mawa beja Bayangkara nu ngariksa kuring titip amanat Gusti ngajaga lembur supaya makmur cai nahirang rakyat ki senang sabiluan ku jadi ciri